Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Ahmad Harun Arasid di kelas 12 MIPA. Abdi di dieu bade ngadongeng nu judulna Kuda Hade Budi. Zaman baheula di jero leuweung aya maung. Keur mah geus kolot, tamah geuring. Malungse di handapeun tangkal kai bari gegerungan. Sato-sato nu kungsi meunang kanyeri ti manehna teh ngararumpul di hareupeun maung anu keur gegurungan tea. Cek munding teh, "Ah sia mah gegurungan bae, gegurungan ka saha? Moal aya ieu nu nyaah ka maneh mah." Munding ngomongna kitu bari ngagadil maung nu keur gegurungan tea. Sato-sato nu aya di sakitar teh seuseurian akei-akeyan. Kabeh sato nu aya di sakitar teh ngaheureuyan maung nu keur sakarat. Kajaba sakadang kuda. Nempo sato-sato sejen gelum berat teh manehna makur gogodeg. Cek domba teh, "Kunaon gogodeg kitu? Lain baheula maneh pernah ditekuk ku si belang." Tembal kuda, "Kaula mah lain teu ngewa kana kalakuan maung teh. Ngan waktu ayeuna kaayaanna teh beda. Pan si maung keur geuring, ayeuna manehna keur sakarat. Kuduna mah sato nu keur geuring teh ulah dihareureyan kitu. Meureun cek batur teh rajin aya kawani jeung nu sakarat doang." Saenggeus ngadenge omongan kuda kitu, sakur sato nu aya di sakitar teh nyempe jeung pati ngaleos ka jero leuweung deui. Pesen moral, entong nganyeri batur siga maung, entong ngabales kalakuan jahat ku kalakuan jahat oge siga munding. Jeung deui ulah ngan ukur wani kanu lemah, sabab sagala kalakuan pasti aya balasanana. Mung sakitu anu tiasa ku abdi didugikeun, kirang sareng langkung nganyuhunkeun diapunten, sareng bilih aya luput nganyuhunkeun dilereskeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.